Topeng keluar jam topeng. Biruan gajah biruan. Iya. Aina gajah mati ditandu kambing dibuang mana rasa dibuang rasa sakit berdarah daging dibuang rasa dibuang aina rasa sakit berdarah daging ulah elo ya ulah elo Ramata puang di kalian kengeng aina sayur poyong ayat tu misi Jemat apa yang abang pakai siang malam ayah tangisi bijinya mati ucing-ucingan ucing belang tutup dulu ulin-ulin balik ngaca hayang dulu doyang ucing-ucingnya ucing pasir Chandra Mawar ulin-ulin
Balinan balikan hayang maulang Gerasana elang langka ili kapangeran langka ili petanisa dakapang secara mandang musibah kekeran oleh percobaan Haryanto Bonatis para jabati Mahura Haryanto Karangga Dikorangan apa titis tulis di Kumar bisarangan apa ngayoga tapi sari bisarangan Borodi mana Borodi kiciran dihoreng acara melo dihoreng acara melo Borodi pikiran ART bisa dihoreng kaku ada sinjang bodoh sinjang apa na yoga sinjang bodoh di Bandung saya abdi di Jakarta Bona di Kapil saya abdi ngarencang Bona di Sapirake Bona di Paranda Beti tulis di Dongara habis orang abang titis tulis diri Dongara habis orang ya ilah ilallah asal giliran aing itu keluar rese tukang genang tadi mengenahan banget tadi mengenahan si bapak nu mana tadinya geus balik apa mencuk si emak tadi ya ilah ilallah aya mah bae kayak kene emak breknya aya kalem mah tenang mah heeh ya ilah nengan duit meuli kuat kieu teuing aing tadi Pak RT Isam tadi mah nengan duit meuli kuat kieu napas meuli kuat Senin Rebo nah boro-boro Senin Kemis puasa biasa ge aing batal wae Seteh hidang jadi kapuasa-puasa ngempanan anak pamajikan abis supaya marodol wae lah di mana-mana ke batur mah supaya saya barang hakan barang hakan malu lu teu modal mau dioperasi teh hidang tapi bener sih nya kira ke mana sih ya rajin banget eta pangicik ada ngetakeun bangku mah ka mana ge ya ilah
Mang. Ay. Alhamdulillah. Dibere naon sih ya? Lah nyaut ti urang encan dibere naon-naon aing. Saya tuh juga alhamdulillah baik. Yes, sia mah lain kadinya maksud aing teh. Emang? Alhamdulillah orang bisa ngahibur deh di lembur keranggan. Di imahna Bapak Miin. Saha? Miun. So tahu teh. Sanin. Lah. Sasin nu hajat ya. Lah budak. Asal kita nyahun kana ngaran boga hajat ke berarti utuh keneh ye. Ya betul. Hah? Pura-pura. Ya. Berarti eleh kok aing tuh. Ya, aing geus 4 kali balik ka dieu. Setepat balik. 4 kali. Lah beak beureun budak. Ya aya mah saring 7.500 masih ya. Museng. Teh. Ya wayahna we. Iya teh ngahibur di Karanggan. Di Keranggan mang. Di imah Bapak Sahamah. Heeh. Alhamdulillah nya urang ngahibur di imah Bapak Saha. Lah saha tolong. Iya. Lain kita nyaho. Saha mah. Gudung. Banjong. Banjong. Bah. Di masa sih, Bah? Hah? Teka denge deui dah. Kadang-kadang mah. Itu Kadi itu na sampeurkeun ka ditu. Oh, usaha mah kumaha mah penting hasil kira-kira na isokan store motor kacumponan. Ya heuh, motor aing 3 bulan deui. Isa timpas. Copot teler. Ya. Mendingan aing geus teu mikiran setoran. Ya pesasi ya, orang copet. Nah, tah geuning si Imah geus ngodok. Ye, meri kunci imah. Tah, gedeng. Ngahir. Mana bae tah ieu tah banjong. Bah, deuh lalajo. Terus bah. Bisa sih. Pak Amir. Heeh. Ya, ieu mah pura-pura teu wauh we sugan. Sugan. Heeh. Sugan ya, Bah. Terang jedekeun ieu. Kusaha? Dalang saha? Beres tenang. Mana sih eueuh ka dieu nya? Heeh. Mak. Mak. Hei. Buset. Set wawuh sih ya. Oh nyaho CS aing tidang. Ya ilang ah. Nyaho. Ampung. Aya gocengan butuh tuh, Mak. Nah. Terusnya mau goreng tungtung nak. Sugan. Ah, alhamdulillah. Turun buset Pak gede teuing. Hanya gua capean ka dieu. Lagi dateng budak. Tuh geuning teh punten teh. Iya, ieu gelis banget ieu. Budak jadi belanja wae nya. Irasi tengah beko. Alhamdulillah, Mak. Ya, ya geuning warnana beda. Heeh. Tunggu. Mana deui? Masih calo angkot. Ngajadog geus ya, Mak. Ngeliat ya. Ah, pulan, Pak. Tata. Rajin gitu nama emang lagi. Hah? Mang Miun. Sarua kos tukang son uwing. Beda budak. Penganten geus sare. Penganten. Mana? Kur nyuek-nyuekeun nya. Oh. Di mana? Tunggu. Mana teh? Bis. Mana? Tak iya bos DCR ncan gedeng bos DCR mah. Aduh pusat. Panas. Di mana Pak Amir bahulannya? Bener. Nyai gocapan mah lancar langsung wauh urang. Pinter belanjaan memang lagi. Ya satu dina ieu bisa dicopet ku sia. Manehna doang wauh sorangan. Nyaha. Hafal. Ngajadog we hati mah. Di komen wae. Ya hati-hati mah pimpinan mah kayak isuk-isuk ngagaji we. Nyaho. Alhamdulillah Mang. Heeh. Dina rangka. Alhamdulillah bener sih menang beureun 100 mah geus. Yo ilah teh ieu. Nah, awas, germo karak nararaik. Apa masih teh hidung? Ya ongkona jadi ayap-ayapan wae. Anak usaha jadi luntang lantung. Alhamdulillah Mangnya di acara pernikahan Mang. Penganten atet. Duh.
Astagfirullahaladzim. Apaan tadi geus disebutkeun beureun. Buset, Pak Amir teu ngomong. Naon? Lah, bah, satu mah pangaten bah. Ya, ngider Ya deui wae. Allah, ya Robi. Ngider deui wae ieu mah. Ku poho-poho teuing. Si lain sakalian atuh tadi mah cenah tegasna nanyakeunana. Penganten. Mana? Teh, penganten sa teh. Hah? Sore kene ge ah. Mak, di mah yo penganten teh sama teh mak, uing poho dah. Hah? Teh Wulan. Teh Wulannya. Si anak. Oh, tak kabina tuh poho. Tak ada kecik kene jam kabul geus poho. Boro-boro mang tahun-tahun. Naonnya? Maebrek. Nanti amru ah. Jadi abrag-abreg wae ongko teh dekeun cicing. Pengantin ya. Aing teh nyaho, anjang. Buset. Bisa kan gitu wawu. Dia 20. Ieu teh hidang batur teh wau didenda. Oh, ini kudu kitu usaha. Di non teh Wulan sareng Adwi mun teu salah ieu. Adwi. Sugan. Urang doakeun. Kumaha? Rumah tanggana sing barokah. Sing buru-buru dipasihan keturunan. Nu soleh. Soleha kedeung heula ieu. Pahajat ya kapayun ieu. Iya, ilah. Iya, beres. 1 2 3. Tah paulan tah. Beres Pak, tur nuhun Pak. Bapak hajat tah. Nah, tur nuhun katampi ya Allah. Pak hajat ge urang doakeun sing sehat. Sing sehat. Awet umurna. Si Ya hayang ieu. Ngegembol. Nah, teu panjang kapan loba? Emang sia doang nu beuki ngudut. Tah. Beres ngaurna mah rapi. Rata kabagian can. Can kabagian emang. Lah sia aku masih babagi. Si botak mah tarong geus dibagiin can kabagian wae. Emang manehna doang pas kereta bejat pugu ge. Aing keur kieu teh inget aing baheula ieu. Kunaon? Lah aing ge pernah tidang dikieukeun tah. Dirame-ramekeun aing. Oh maling motor sih ya? Tidang. Lah teh sih dirame-ramekeun. Ieu eta kos kieu. Oh dikaryaankeun. Nah, Dihajatkeun. Baheula. Pernah aing di Kembangan. Kembang panganten. Oh. Ih lo kah. Buset, aing inget malam pertama itu jeung pamajikan aing. Buset, malam pertama aing. Ya. Emang gue yang diancem banget pemajikan aing yo. Emang boleh semenang ngincernya. Moal tuh 10 ronde mah aing jeung pamajikan aing. Cek sia teh. Pas aing rek siap-siap teh. Kalah pareum lampu, sial diangkalna teh. Mati lampu. Lah yang tetoker we suku aing gitu taneangan. Mana suku pamajikan aing. Meureun aya cirina teh. Lah aing koe kita. Ieu sugan ieu. Heeh. Teh sieun rada ieu ya. Heeh. Yo aing di sentak aing. Aing. Uset langsung nimpah teh eta pamajikan sia. Ya, suku lemari. Lah. Suku pamajikan sia teh hidang. Ya boro-boro suku pamajikan aing ya poe teka paanggih. Ieu teh kajeleuan. Teka jalan jadi noker suku lemari. Nokeran suku lamari. Rubuh ninggang ke pamajikan aing. Buset, tuntun mah tulus hanteu aing bulan madu. Terus Ya tuntun mah aing berobat 200.000. nah hebat eta. Disuntik. Pamajikan aing gegerungan wae. Gegerungan. Heeh. Kumaha? Yang pengantin anyar rada kolokan meureun ka aing nya. Aduh, Atip tuh gitu. Nah, Atip. disensor eta tit. Sakit hidang. Ogoan meureun. Nah, pengantin anyar mau gua. Tit. Atip. Tit. Neng gedeung. Cukup mun mitoha aing ngintip meureun nya. Ngadengekeun di luar. Nya. Tahan we neng. Ongko eta mitoha saujon we nya. Mitoha aing rada burung. Can tentu batur keur digawe. Bangsana naon beureunan? Heeh. Nyaon anakna ketinggang lemari tita ditahan. Uset modar ukuranna ada ditahan wae. Ya heuh. Wah, ilang itu mana nyangan ubar. Untuna nyeri ongko meureunna cenah. Heeh.
Ngangan cenah makin dok asin. Heeh. Ku aing beli kan mangkat aing ka warung. Terus Ujung-ujung meuli aing 2 siki. ndog asin teh. Heeh. Heeh. Kana asupkeun kabeh cenah. Ku aing diasupkeun kabeh. Ndogna. Heeh. Terus Buset yang mitua aing kesel meureunnan. heeh. Di dobrak kana pantau aing. Jeber. Biasa siap minantu sia diangkal. Lah emang Aing pernah ngaraman ngora cenah malam ieu bulan madu. terus Nepi teu ka endong-endongna diasupkeun kabeh. Buset, cek aing minantu. betoha teh dong. Ucek aing keberatan panjer semua jadi pabeulit wae tuh ngomong ge. Dasar minantu burung cenah. Heeh. Ini kuat diasupkeun kabeh jeung endong-endongna. Cek aing teu hidang pahit pengalaman aing mah. Terus jadi pengantin anyar. Jadi pengantin anyar semuanya. Aing mau pernah ditanya heula. Mana yang geus nyaho cenah? Artina nikah. Oh, emang aya artina? Ya dibere nyaho aing teh. Jadi aing mah aing geus apal. Emang ini kayak artina Aya artina ayeuna mah teu padu wae. bisa lain can nyaho. Nikah. Heeh. Nah, terbagi 5 suku kata. Terbagi 5 kata. N, I, K, K, A, H. H. Nah, nikah. Eta masing-masing kata aya artina, masing-masing huruf. Hiji-hijina ge aya. Lah ilok. Aya namun N. N. Nilai utama kita harus menghadap kepada Bapak Penghulu. Eta N. N. I. Ikatan suami istri yang sah dan harmonis. Beres. Kak, keturunan faktor utama. Naon sebabna? Terbuka keturunan bagaikan sayur tanpa garam, hambar. Oh, hambarnya rumah Ya, tangganya bener. Ayeuna A. Ajaklah istrimu ke dalam kamar. Lah geuning asup ka kamar sih. Manya ka kebun patok orai iya. Ya ke pengantin anyarnya. Oh, tidak. Lah bener mending ka kamar. Ya, H. hantem terus. Hah. Budak. Itu hidang pengantin anyar dihantam wae. Korek dikumahakeun ge geus jadi pamajikan urang. Geus sahnya. Ya, udah digoblok-goblokeun sugan ku sia. Makaning menang beli mahal-mahal. Nah, beda deui. Jeung sunat. Sunat Ya, sunat ge sarua terbagi 5 suku kata. terbagi 5 huruf. SUNAT. Nah, sunat. Masing-masing huruf aya artina. Nah, sarua. S. Sudah kewajiban umur 7 atau 8 tahun wajib disunat. Wajib disunat. Akhir balik geus asupna. Ujungna doang. Geuning ujungna doang. Yang bonggol-bonggolna mah beat hidang. Lemandul anak baturnya. Yang papa. Bener tapi nak. N. Nangis-nangis dikit mah wajar. Budak leutik. Disunat mah sakit tong kok. Ya, heueuh. Nah, bener nya. Budak sia ge mun disunat ieu mah ceurik sia. Lojor weh. Amun A. Apalah arti sebuah ujung? Lah geuning apalah artinya? Rek dipais ku sia eta congcot. Lah dipicen ke hidang dikubur. Ya, heueuh. Benernya. T. Tongtotkeun saleutik. Lah buseng. Budak bego sugan. Lah main tongtot-tongtot kieu digulung laleur anak batur. Ya, budak leutik mun ditongtotkeun menang milik rezeki. Ya ilok. Lah? Yo. Contohna. Model yo. Aing bisa leutik keneh yo. Heeh. Keluarga aing datang. Nini aing datang. Iya. Mak. Cek unat, Mak. Mana tong? Tah. Diunjukkeun. Beda 100.000. Beres 100.000. Lah heueuh. Lah bener. Lancan mamangna datang ya. Kucuk. Mamangna datang. Mang. Cek unat, Mang. Mana tong? Tah. Dibere deui tak gocap geus pego. Set ke 150.000. Lah, emang benernya. si hayang menang duit. Lah aing ge hayang kos kitu mah. Hayang. Nah, siap balik di dieu. Buka celana salin make sarung. Terus tongkotkeun hareupeun mito Asia. Langsung. Aing langsung menang duit tah. Yang digeprek kalau. Terus hidang lah budak geuning menang duit. Lah budak sih geus tua bangka. Budak mun ditongkotkeun menang duitnya. Ya jajal sih tongkotkeun yang ngejelenger. Et ngejelepat amat. Ya hidang sih. Ongko rajin banget cek jadi tongkot weh hareupeun mito hage. Sia hidang. Aing. Emang kenalkeun ngaran heula mah. Wajib, Mang. Heeh. Can sugan di dieu mah sawareh nu warawuhun ka urang. Sawareh mah wawuheun. Sawareh dia mah pencan tentu. Pencan, makanya bisa aya nu di peluaran. Iya. Ngaran urang Mang Deden. Saha? Mang Deden. Deden.
Buset Deden, ngaran goreng banget Deden. Nah, lu ngaran Deden goreng. Lah 2023 ngaran Deden kenapa kampungan banget. Lah emang kudu ngaran aing kudu saha? Buset, ayeuna mah geus zaman milenial teh hideung ngaran ge kudu keren. Modelna? Frankie, Oh. si Jack, kakak alus. Oh. Lu model ngaran Deden tina hitung-hitunganna ge cekak banget kil. Buset, si moyokan ngaran aing. Buset lah nyelak banget ngaran sia. Deden. Oh, coba. D4. Oh. Den tilu jeung 4 7 biji ganjil. Ganjil. Hiji eueuh baturna. Artina ge beda sia. Lah iya. D kembang. Kembang. Den pasir. Pasir. Kembang pasir. Set tai uji sia. Hidung. Set budak ngaranna cekak banget. Ya, daripada ngaran sia Deni. Lah alus ngaran aing mah. Yang ngaran aing mah mending panjangan saeutik lah sia Deni. Cekak henteu, utuh henteu. Set nyempil. Mana bah? Tah banjong tah. Hah? Abah, bah tuh, cokot duit. Bah, cokot duit tuh, bah. Percaya tuh, pimpinan geus tarima ngegaji we atuh. Itu, bro, nyempot we kos celengan Semar. Doraka sia budak. Oh, bah, buru-buru kira cokot bayaran anak tadi tunggu dibayar orang geusan we. Hidung. Ya aing bisa di Kepung Pawulan. Geusan wae topeng dibayar. Oh, nya di mana-mana geus dibayar mah geus balik. Ilah. Mangga mau mang heureuy eta mah. Heeh. Heeh. Nah, ieu mah ngenalkeun geus nya mangnya. Ngenalkeun geus. Hiburan mangga. Hah? Hiburan. Hiburan. Oh. Emang dititah tadi ge hiburan mah. Ya heueuh. Kamu bisa naon mana dek ngahibur? Nyanyi teh dong. Nyanyi. Oh, nyanyi. Wah, siang ngomong ke tenge ilok nyanyi bisa. Buset. Lu ngomong, emang suara aing suara nanti dong tenge. Campreng banget suara kos gitu, menang genah di mana? Ok ak ek ok ak ek ak ok ok. Ongko keluar wae jeung celengan peleret ya. Iya. Awas ragat. Yang bung dicekelan teh aki-aki teh. Tuh tibang turun titah ke mending ngareng hap heula. Geus ngomong naon sih ah. Ok ak ek ok ak ek ak. Deh. Aing mah jadi inget Semarna Dalang oleh dah. Ya heuh. Emang nyanyi mah. Nyanyi. Heeh. Ayo ke dia karep dia. Ayo ongko heula sedek nyanyi naon aing hangeuykeun heula. Lamun kira-kira ngeunaheun karak aing ngiluan. Oke, beres ya. Lah ulang ngalakeun era duaan. Lu kayak kudu aing sorangan ya. Nyatu baturan aing atuh. Lah ilok lebah era aing kudu dibawa wae. Lebah nyokot panjer sih ngejedog wae toreng ngajak-ngajak aing. Moal. Mun kitu mah lurus ya mang usahana teh kitu ngan minteran we kanu kolotan teh. Ya. Yang sebut naon. Wadah di mana beuteuna geus nyaho banget kudu balik ka dieu. Deni, Emang nek kitu loba ieu ming nyokotna mah ngan tilu balik ka dieu ge. Deni. Nu kahiji nyokot 150. Nu kadua nyokot 250. Berarti karak 500 tanya. Karak 500 itu kene. Lah nu katilu kalina 2,5 juta. Wah, itu kebetulan tahun. Ya, ulah sujon we tah awak sia begang tidang. Naon? Coba ngarening ka dieu. Kosan ka 10. Lauk ya kabeh kusiha. Ya uyuan eta roh na betah di awak sia. Lah kampung menyen protes ka Allah. Anu kos kitu. Maka jenenge kitu mah panairan teh bilang. Sia mah lintuhan kene ge GRC jeung awak. Den, GRC kan nipis banget, Den. Lah, heuh. Lah ilo kan tuh GRC menontonkan GRC. Si Oscar. Bisa namanya disebutan. Emang heuh. Bego. Kos nyawa Oscar sih ya. Nah itu kan tuh Oscar lain segala lagi itu. Kos kudu mah. Misalnya Oscar mah toke gurun tegedeng. Oke gurun. Lah itu turunan Arab. Nah ini teh nyaho. Bego. Ayeuna bisa sih nanti hate. Batur aing ge. Oscar mah toke gurun. Kumaha?
mancing lagi di padang pasir. Kok kumaha bentukan anak? Makana blok. Awak leutik, bener sebut panjang. Lu gede. Lu gede. Coba kos kumaha? Lamun numpang nggak diaplok. Lah ilok. Lah emang. Coba kos kumaha? Ya kia ya. Coba. Ya, matana gede. Awak leutik, buluna gede, leungeut para lanjang. Oh, percis. Numpang nggak diaplok. Coba sok kos kumaha? Coba teh. Notot matana. Coba. Leta nang ngolel. Amun dempang leta bari ala lele. Ngolel. Coba. Coba. Gitu. Bego lagi bener kos aing Oscar. Aku di rumah siapa tolol. Semut hidang ah. Ngesang amat sih. Udah betul banget. Nyanyi, saya nyanyi bisa mah. Ayo, siap. Lah sia apa sih ngibur tidang. Aing ya. Lah be. Ayo siap. Apa sih udah harus lagi lain aing ayo nama. Bawa karot. Karak aing mah kieu lagi mun cerita kering karak aing. Ongkos ieu pas segala mate goreng deui. Ayo. Ya kahayang teh gering teh bebejan ah ka aing. Lah aing kono teh ngundang macan. Siapa mau paing beuneunan bang. Ayo siap. Ninggalin. Nah, Ninggalin sih. sia yang naon? Banyak nu kira-kira ninggalin. Lalu kira-kira nabek kan beberapa. Cing ceweknya. Nah, Cing cewek. mancing cewek. Ceritanya kan sama mancing cewek. Tenang. Lah mancing laut mainnya mau hujan tiris. Mau bener mancing lauk mah. Mancing cewek guys. Siap. Musik kok. Seko. Ya. Kena koru lontong pulangan lu. Den. Mancing nak lagi itu kena Den. Mana? Usut lonceng aing sasada kabeh korenang. Lato-lato. Usut lato-lato aing ngararadu ah. Gimana lu? Ulah kenceng teh Den. Nyantai. Lama udah nyantai nah usut gebro aing turun terus ya. Oke, gini. Ya, siap. Sial. Iya, naon sih? Bego. Usut secangkeng aing kara sendiri dijejak dicekak Si jadi peperangisan we. Lamun jadi peperangisan usut cangkeng aing kota senang nyao. Ini udah mentingnya dan udah mentingnya dan itu saja. Nggak habis aja. Aing kemarin usut sedang usut nyimpus 200.000. Dari manjak pego. Usut langsung di mana hayang ini habis. Ayo si Anto udah nembak. Ini malah bos gitu tentang Yang kayo si Anto nembak yuk. dengan seperti karena ada atau mungkin kesoma. Ayo. Kudu asalnya lewatnya sih. Hah? Asalnya lewat air. Gua malaikat. Lain dapat air musim buah. Lalai goblok. Ya, sih mah kadinya kampret ambil dina teh. Ayo, nyanyi. Biasa karena kita coba. Ya apa? Gitu. Iya gitu, nggak beres. Kalau sekali itu lawan dia lain. Dia jadi di jogedan we kos barong kiboci. Lain lunahnya ah.
Yo. Ican. Udah makan. Ayo gimana? Dede mah tegang banget aing menyuwun simaan jadi artis ah. Lain gila kehidang urat sorak ingenan Urat sorak nih kok ngegelok. Suka naik hilet. bego lain lo hilet nempel di tarah tarah. Iya. Barat mah. Tarah aing pindah ke handap. Ngomong tolol wae. Kalau dina bohong ani lo hilet. Gitu lah. Ditarik ke awas ya. Ah, bisa kuning ngejepret juga aing. Bohong ya. naon Gon? Nah ini kalau kecil nih. Ayo kenal masa lalu lagu ya. Anya lagu eta di pembangkang sok inget wae. Ayo masa lalu. Dia ngomong. Bener banget setelah lagu eta teh den anya sok inget wae. Apa? Anya sok inget wae den. Kaboko. Isukan dia setor emok. Cuma setor emok pakai curi. Lah menang jadi curi-curi bener aing gara-gara setoran bang emok malu bener. Emok kentang ku renteng lamun setor hiji datang kabel kamari mah kuat aing mah aing. Siapa mau diunggal poe nyokotan. Sumani pantai Losari Halus. Bener. Ari. Bisa baca. Bego. Main itu artis nembang diurut. Si atuh nembang. Kadang ku kelingsir. Ini sudah batu. Kadang ku berpikir. Oh, kadang lo batu pikir. Nama. Kalau pikiran yang gespuru. Bener atuh nggak bener. Bener. Jika orang bisa gimana? Cuma ngerakeun aing. Lalai ngerakeun kita tadi aing ngomong kalebatan lu betok aing. Cuma datang nang sore. Memang aing tidurang kene. Ngege ku aing lumpat ngidul lumpat ngaler. Jangan susu panjang. Sim di kita ku panjang. Oh, panjang aing geus nitah teh ya. Teh mas Parah manusia. aya termos geus bawa malu tiguring mah dulu. Kosong teh namanya. Nah, paman teh eta tempat hasilnya dia lo babat kopi jam 2 tuh. Itu lagi gimana? Langsung aing. Itu no kolostongo. Dengan siapa Kostomo tah? Lagu eta Sunda. Kostomo. Kolostok Tom Kolos. Kostomo. Kolostongo. Samping hidang dina bilik budak goreng milik. Nembang tolol tong moyokan ka aing. Atuh sia cicing digireun aing ka sima aing. Nah, aing kudu di mana? Bermain hidung mah hidung tong goreng milik ongko. Montok namanya dia. Aisyah kenal sih Arab. Arab. Hidung. Aing hidung mah pekat tuh hidung teh. Ayo. Nah, sekali-kali digawe aing gitu. Ti koro aing. Dekat beunang.
Saya melicik manjak ngebandel. Tiki ya. Tiki orang aing berpenyakit sadang tolong. Sadang-sadang bego. Itu udah kecil penyo aing. Ya bener sadang. Nyeri. Ya artis saya ya. Oh. Udah ada berapa? Panggil gerak. Ada umpan saya celak dari orang aing. Oh, saya cedok. Bagian lagi udah disiksa kudu nama banjir buaan. Kan. Ya sekali gitu. Wah, ini lo gede lo kos kilo. Dia mau berita yang bom aku. Yang saya dia kalau buat artis ngeraku sih nyanyi saya pajak dulu bisa nyanyi. Ya emang sih bisa. Lagu. Ayo lagu si Haji Jembros. Haji Jembros nih. Kasih Haji Jembros. Anu jembros sasa den. Lah, oh nu Jembros. Ya. Oma omelanun. Buset. Oma. Ya, lain oma. Ya oma di omean. Lain oma nu diomelan mah sia ku aing diomelan. Cuma orang itu kan udah letik doang udah. Pendek itu budak letik. Lilok sih budak letik kenapa aing tadi budak letik kenapa tuh untuk kita ngutuhi aing. Orang dia mah tahu dia yang sebut anu artis papan atas disebut artis lispan. Kadang aing orang lembur apa lispan. Net deh. Pelapon dah melobat tidak. Lu pelapon kira set nabi di kota aja jemput lispan. Anjing aya sebutan papan atas. Jelema tahun 80. Papan atas nah coba ya. Ayo nama sekali cuma TGRC, itu cuma ke papan itu. Ieu nu tali pleknya icing wae. Aing bawa ngedes tunai sih. Si eta ieu si bunda mama sih sia nempo awak aing wae. Itu malah sih awak sih alus. Apa sih menepas orok? Orok bae, Orang kembok. iya kalau mah ya campuran dikit. Ah, ini jantung lu kecampurannya deh. Oh boneka. Boneka baby. Boneka santet. Bisa. Aing disuruh akan jumpa tujuh. Dan ini aing udah sering ceklak-ceklak karena saat ceklak aing tara beukeun nyusu. Lah saya ke sekolah tidak nyusu kana wae. Kadang-kadang laguna lagu oma. Mah Anu kieu. Sungguh mati aku jadi penasaran. Mati kali tuna terus. Tuh, saya mana ngambek. Sama suka juga jarang kan ngambek. Wah, manjak. ada pilihan lakukan anu nyohor. Lah. Aing dibere duit ku si Den. Deket ka aing digoreng. Siapa aing? Bersama jangan mengoroyokan wae ah. Si aing lagu mah hayang lagu nyohor. Begitu. Bisa kan sedang masuk. Anu pak tundang Bikin set. Udah beres. kurang. Kakarak pegal ya. Ya nyaho pegal siapa di jogetan wae. Siap lagu Jablay. Lagu mah Saya nyaho Jablay. lagu lain. Oh lagu. Tundang. Kali ini Bener. tengah kabinat-binat teh kan. Ngalabat sama pilih yo. Masyakur diluria. Buset. Pulang-pulangku berbadan dua. Buset. Bener. Cocok. Bisa mengganggu jablat tuh ah. Buset, sekarang inget aja. Mana ada. Wah, hiji. Kemana? Monas. Iya benar. Kemana?
kita kemana saja. Kita pergi kemana Ujang? Kemana? Siapa sih yang cetek banyak itu? Doa ini beda doa aja. Aing siun ah, siapa sabuk beneran pan? Kita pantuas yo. Ampar-amparan harus minta keluar. Kudu teh eusina oke. Bolok. Kamu ampar-amparan pae. Komat lamun aing pae. Itu bapak majikan sia ya dua anjing sae esna. Lah siapa jadi? Lah si kumaha urusan anak kan? Oh cai itu ah. Yo. Kita Karena hulu aing mau ditinggal. Belum memolot colok makasih kok ya. Jebret pae. Aing pae coba. Majikan sia dua anjing sae esna. Oh nyajang Lah ini mau kene wae kan. Udah sama. Aja aing ira. Iya sedih. aing cangkel kan lempona. Ini buru-buru si aing dicangkel. Ayo si bener nembang mah. Naon? Aing masalah nembang ya, aing masuk kanan bunganya dah. Naon tah? Bingung mah teh teh. Lah si bingung nah. Ya, di sini kalau berhaji Kamantan ilok lagu oma. Oma yang kamantan emang kenal. Aceh. Anu waktu kamantan. Isu iya kan sama ngambek aja sih ah Lain gitu. Isuk sare udah sare belum mungkin. Kelas eta pulsi eta. Coba mulai. Aing pae. Apa sih aing? Kita dewe aja. Masalah sih ya. Ayo. Aing kita bisa nembang iya ah. Oh bisa naon sih? Di sana aing ngopi. Ini kopi dah. Ya kita. Cuma dengan ngopi itu. Nembang itu enggak ada orang era nembang aja. Boga hajat tuh. Era kuna. Terus dipanggil ka dieu kan lain sembarangan dipanggil bang kita mau coba. Oh, kalungan. Untuk anda semua, ayo kita joget kakinya semua. Lalu aja nyari sebab dong. Aing kakak, aing ngalaman aing jadi arja romelan wae. Kaki di atas kabel tangan. Ya. Terus maju itu. Sok. Ayo. Musik. Nembang. Amun sakira-kira naus kene bawakan nembang seret ngomong. Atunya nginum. Dan lalongan asup kabeh ka dieu. Nah halus vitamin. Kajian artinya demi menghargaan babaturan. Bahe. Geus ngeus sudah. Nah, Ayo.
Kamu apa ada termos teh? Ayah terus doang. Aja yang mau jadi artis ya. Ya. Lain saja. Yang marek pundung. Jadi aing minum nawa ka di termos. Ini sebenarnya ada soalnya sebenarnya kemarin pengen mah. Nomor aing dek nyokot mah elah heula nya. Elana goblok. Elana. Ma elah. Elah gitu. Kecil berat amat sih ini. Jadi gua yang dia. Aja. Sini kemana sih tak arahnya? Sok. 1, 2, 3. Set topeng. Hai, cia ilah senyum. Topeng jorok banget itu. Hai, cia ilah kos koleceran sih goblok ah. Bukan cerpa. Siap potong sih lengan sia. Hai, cia ilah ngomong henteu naon henteu. Peng. Bopeng. Sebut bopeng ieu sori wae. Iya berarti topeng keur direuneukeun aya kan orsel ieu. Lu kayak makan orsel. Keur wae. Keur naon teh? Ya. Oh, sorangan wing. Di ditu, di kubang wing. Topeng nanya. Lah henteu aing sorangan we. Bukan. Ngajedog we topeng euy. Haji saya ngagila. Buset tuh delay sih. Orang pandori kalau aing pelobang. Tak arak barang mana sih mah? Tara latihan tuh dah sih mah. Ngomong ah. Boleh ngomong emang sih ya? Idi, kos kuya gini berarti. Siap waing siap botak. Ini kadengian. Hai. Ini. Hah? Ya, Wak. Ciluwo. Nyawa. Ih, non. Non. Nyawa. Coba ngomong nih. Ngomong. Nyawa. Goblok ji bibir nanti lu. Mana mulu nih banyaknya. Ngomong na Bandung. Bindang, tidang. Anu itu tuh. Mana? Sampai. Itu. Bandung. Bandung. Anu no mek itu. Dari siapa mek? Hai. Nggak nyai dong nyek. Aduh, aing naon si Deni, bantuan aing Deni dah. Nyanyi kan nih? Hah? Ini nyanyi Nah, nyentrik. Oh, nyanyi. Catrik. Deni coba siap juru bahasa Deni. Aing Siamat ngerti bahasa kos kitu. lieur aing. Teu otakan. Ngomong kudu swing mah kudu tembalan kudu swing deui kakarak nyambung. Iya mah ngen. Coba jajal ku sia. Anya. Coba kos kumaha? Ini.
makanya lemah. Iya. Mah, Ngomong mana? maknya. Bener sih, motor kata Rieta. Kursinya Den. Nyokit, neng pengen nyanyi. Mana? Neng nyanyi. Emang bahala yang mana coket? Joget bego. Joget Neng pengen nyanyi, joget. Mana? Mana? Neneng, mana? Saya membawa kodrat ah. Maknya. Pajero bapana. Mantap. Nyokit. Saya mau jadi sungguh sia. Nyokit. Ngapain nih? Eta ti suara daya sama sungsa eutik sih nya. Urut nyusup kelek uruna. Saya Nek nyanyi. Iya, neng mau nyanyi. Abang menua nyokit. Abang berdua joget. Anu nyanyi. Main nyanyi. Oh. Kurang joget. Oh. Rada cang si aing ye. Aing cangkel sebenarnya mah. Ngapa nih? Ayo. Ayo. Udah nicing. Siapa hidup? Aku ada ngabok kemat tunggu ngarus-ngarus selana. Ya itu bener. Lamun api kerek ti bokamkeun ke manehna. Teh iya teh dong. Betul mah. Malah pak bobodohan. Cuma teh Berharap dulu masih. Ini. Ya. Toke naon tadi nih. Gitu toke naon dah. Toke naon gitu. toke mah kosong. Jina jeung juri siapa? Seul beneran. Ya urut kulit kemprang. Uyuhan. Bau banget beneran si Gedian Saeutik bego ieu coba. Gedeng. Aya nu aneh ieu. Lajil mah suing cager ke bau kerek. Set karaksa ada lain dede. Urang pohon urang. Set jelema suing cager ke bau kerek. Ya, emang eta ubahan paling ampuh. Buset teh hilang. Ubahan halus. Atuh nah itu mah ditambahan. Seul beneran Nya berisik sia datang wae. apa dititah. Ya, Oh kok iya panjang mekar harum besari nu alus pisan sih gak ketinggalan. Iya buntelan hitut. buset. Oh iya sono. Ujung geus guru. Jangkong ompong hirup deui. Senajan guru ge muter. Percaya aing. Ngebur. Tong seri wae sia. Si diomelan malu dompetnya. Seri wae sia. Ini lagu masih ditanya kowe ngjedok wae sia, sung sia. Oh nanya wae mah kudu boga sopan santun rek nanya mah. Bala sih nembalan mah aing ngomong wae tadi. Apa tadi nembalan nih jelema nanya kos kumaha kudu boga sopan santun. Jelema mah ngaranna ka awewe mama. Aing kurang kumaha teu boga sopan santun. Santun bang santun. Eta nu sopan baligo ge cing wae. Abi hayang nu iya, abi hayang nu itu. Anu itu ulah bapak. Bener udah pada mau. Tenang dan dibalas main dan. Rencana. Acan, Enggak segitu tadi. oh bos carita nanti hidup pajak payah ku bau kelek mah. Ya kok sih. Pakai teh.
Itu wes. Si Dewi lagu tah. Kelekan bau kieu mah lebih parah kieu. Itu bang dasar. Oke saya berluhur ke awang-awang oleh terawi. Punya cai Kejeblok lah. Enggak, ongkos-ongkosnya tuh karunya kebelan GPS mantan ini. Ya, jadi nan emang aja. Kurang teh tertugas bang. Sapam. Sapam atuh biru bajuna. Gantian si apa? Si Adon. Siapa sih Adon? Tugas ronggeng topeng bang. Ronggeng topeng. Iya saya ronggeng topeng. Topeng di mana? Iya di Bekasi bang di Jegang. Geng. Saya sekali bilang enggak. Apaan itu enggak? Mulai ngerti iya enggak. Lah ngerti lo enggak Lu orang bilir. Ya. Enggak ini orang serang orang Iya, kalau dari sini mah bilir. Yang cebok orang batoka. Kalau ada kodoka. Belepotan. Kan kamu tadi berkah kamu. Pilok betah tirus. Ya, bukan mah tengah tirus ya. Topeng Bang. di pajun kos kieu ieu. Iya. Iya ciri khas topeng Betawi teh bang. Urang mah karak nempo ieu. Karena kampo Iya, mudah dia. banget. Iya kembang bang. Kembang. Sini kotor. Kembang bang. Kembang. Kembang. Ada Iya toka-toka. kembang totokan. Kembang totokan. Kembang toka-toka. Iya kembang toka-tokan. Kembang totokan mana emang? Nah. Betul ke totokan. Kembang totokannya. Iya. Kalau udah bang ngomong kembang toka-toka. Kembang toka-toka. Iya. Iya. Ampreng. Andong tuh. Andong. Sia. Lupa bang, wajar manusiawi. Andong. Aku poho. Kembang toka-toka andong. Iya andong. Eta Iya ampreng. ampreng. Heeh. Kembang toka-toka andong ampreng. Kembang toka-toka andong ampreng tukang kenang indong hayang dipangking. Bisa banget. Eta Mana? eta Iya. Iya samping. begitu. Samping. Begitu. Di jero. Nah. Iya. Eta. Saya nanya mana sih? Enggak dekat-dekat. Saya nanya mana sih? Ya, kembang, Beja anak. toka-toka, Ngaho aing ge. andong, Geus nyaho. ampreng, Geus nyaho. no mana deui? Tuh. Samping. Underwalk, Hah? underwalk, kita, Underwalk. iya samping, pan dijieun underwalk, Bukan sia growok tah. bagus, aku deui iya, Jadi to ah. tantangkan, lecalan, Jadi kecalana. belajar apa lecalan, Ye, si growok sur. belajar apa? Ada kene sih tahu sih ngebiak-biak wae. Kenal itu topeng. Lu bangkok nabi di dinya. Dihibang. Apa baik? PA si Deni. Morek hidangnya geus kolot. Kontol. Disensor tit. Ya edit ger. Kembang, toka-toka, andong, ampreng. Nah, Iya. penitih tah. Sia. Penitih. Tusukan Ayo pakai pengurus. Siun biru menurut kadinya. Oh nyok kemana we asal? Kembang. pelan-pelan apa ngomongnya? Udah soal kamu udah berarti guys. Iya. Kasihan lu yang di pojokan. Bisa nyanyi teh. Kurang. Bang 3 bulan di Kerawang. Nyinden. Lihat nandur. Andur.
dulu. Itu. Ayo hiburan. Nyanyi. Abang lengoh tuh. Soleng. Lengoh. Soleng. Tawing soleng tah. Ieu berod. Eta. Kemana Pak? Bang Leo. Ya tuh. Sebana tuh Pak. Sok merah tuh nah. Beres. Joget, siap Bu. Kurang keluarkan itu. Bener lengoh. Teboga pamajikan. Lengoh. Teboga pamajikan kan? Gering di mah. Ya lengoh yang di dia. Lengoh ya. Mulai nu nyusulan kan mau nyanyi jeung urang. Oh, jajal nyebut lengoh di mah. Tenang, oh menyusulan. Oh, nu nyusulan bener ya? Aman, aman. Ayo. Ayo, siap. Nah, musik man. Asik. Najis. Dede, eta naon tuh kangen sih Dede? Apa aku manggil-manggil kayak kenal baik? Itu eta Tombok tuh kangen dia Deden. Coba tuh lain siun teh. Ini kos lini tah coba pengen. Ngemeng dia. Tadi mana? Percaya ini banjir keluar langsung bisa. Tutupan tuh salon tuh bantuan tuh. Iya banci apa catrik?
Ya iyalah. Iya, nu hajar tanyakeun coba deh. Hoi. Belum ngena ngepepang wae. Deden. Hah? Tanyakeun nu hajar. Naon? Sasajena mah hitu. Ya mahe, emang ieu we nu ngrugut. Ieu teh aya nu hajar. Papanggis. Urang geus mahe ge. Lah boh. Catri kayak bener sih ya. Tuh hidung catri kayak diblekuk. Men empet bae oh. Ojo. Cok. Kadang ditanya Emang kok naon? hujan kene di sini aja gede. Ari teu ditanya di si pundung. Oke. Aing hayang di tengah. Emang kunaon di sisi? Geus aya hujan ya. Soalna hulu aing hurung. Kaget teh ngurung ge. Masya Allah. Emang menang ngebel hujan. Asal orang datang ke panggung turun hujannya. Bener. Janjiannya jeung sianya. Atuh boga salaki teh hidung. Janji-janjian yang hujan atuh. Emang neng saha sih neng? Lah saya mah lagi nopeng bang di sini. Orang dipanggil abang. Sia. Tenyau tempo pakaian batur. Wah ilok abang. Aku udah sepuh. Lain abang atuh pakaian kos kieu mah. Budak ketemu mana kemana? Buset eta buluk nikot alus baju nikot beureuh. Saha sih disebutna? Acim. Ais. Si Acim tukang kecrek. Cebrik temen. Elah. Endang dan kos kieu demi salaki aing tadi penting hujan. Nah harusnya. Cek manehna mah geulis banget jelema make baju kos gitu. Atuh meureun tadi ge nini mah urang cenah jupe. Buset juga beres. Ngejurik ke rumahan. Nah yo sih. Ini abatan mau cupang nu gocap teh sia. Buntut tak kuncup. Cupang gocap mah goreng dan. Amun 100.000 ngajakan ngocap eta teh. Amit aing. Ya, Cek. Emang ieu saha ieu? Eta salaki neng. Salaki. Heeh salaki urang. Salaki. Anu kos tahu bulat. Ngaku lengoh wae cenah teu boga pamajikan. Mulai nyusulan bener salakina. Masya Allah. Dede. Lah naon sih dasar Si Deden. naon? Ilok awewe dosa. Emang salah saya saha? Masya Allah Andin. Cuma lain Andin. Saha Anjing. Sensor. Emang asal hujan ge bungut orang kos anjing. Apa halodok kos monyet. Kebun binatang mah. Tadi sangka boga salaki asal geus manggi awewe nu sejeun ge. Masya Allah Den. Sia neangan nu anyar dan tentu pikiran sarua jeung aing. Yang mau mantap sarua ieu pikiran kos sia. Emang nah. Kasih manggeus gelo. Kedengeran Cek, kedeng ya. Nah. Ieu salaki Cek. Nah heeh. Berarti didinya ngabohong, Bang. Ngabohong apa diriku padamu? Ari ngaku tadi lengoh segala ayu tinggi tuh. Kenapa cek aing ge soleh? Gua elah bahasa anu sejen mah pake diriku padamu dari Cebrak wae sih ya. Orang belum ge kelar eta ngomong. resek Den. Kuat ke mata-mata. Berarti abang mah bohong ah. Urang rek asup ah aja. Ulan aja. Saya akan pergi ke negaraku. Mana Dia rek negara? dibungkus lah. Negaraku luhur panglu. Rada pedas aja. Ayo terus oncon Den. Lakunaon emang sih ya? Kajen ditempokeun terus ku aing.
amun can puas mah pikiran sia. Emang kunaon sia? Jadi mau kamu kunaon eng awewe deden sarua boga hate. Nempo salaki kitu wae teh nyeri deden. Emang teh perih. hate. Perih. Hate sia perih. Betul. Sia datang sekali wae. Poin kita tiburan. Aing mah telalah loloh nusulan salaki. Ya, tadi Pak Haja tuh Abah Hulan nanyakeun sia. Saha? Eta cenah nu jadi awewe teh asa sih eta. Keturang nengan butuh banget manehna cenah. Wah, seker jadi pemajikan anak. Weh, ngenggol jengset aja cenah. Sih kita ngenggol jengset. Geus mulai resep eta teh. Eta mun kitu dan sia resep apa geuleuh sih dan. Kepangawakan aing resep. Lah gledek mah kurang serem, sereman hulu aing digedik. Geuleuh wae. Geuleuh sih geuleuh den. Aing jadi pemajikan padahal setia banget selaki di mana ayana kuat diteang. Kuat keder-keder aing tadi. Keder di mana sih ya? Untung aing bawa HP aing buka BPJS. BPJS ya rek dibedah awak sia. Eta anu penunjuk arah GPS. GPS. Masya Allah matana. Lelaki orang namun di tempat itu guys matanya kos Roma. Roma kelapa. Weh bego. Biskuit tolong eta mah. Anu asal dibejek ke mulai. Nah, kos boneka. Mana? Boneka iya, Barbie. Boneka Caro. Emang Caro kayak boneka anak tolol. Encan nyieunnya. Encan nyieun iya nya karang iya emang sian kan dengan model aku sia. Jadi pemajikan deh iya. Aku tanya iya kekarak yang pakai baju iya menang moli apa menang maling. Anyar eta sia. Rada pantes aing pakai baju ieu nya. Leuheung lah leuheung. Mahal ieu. Berapa duit? Menang 200. Gope 6. Buset ieu. 600. Emu di Pawan Batur. Nyopet bego sih mah. Amun teu nyopet main boga salaki sian teh salin-salin. Lapan lah barang kemari kau yang dibelikan kaos sia. Wah, elah kaos mana? Lah eta merek 55. Eta mah kaos lampu gede. Perhatian kene ka sia. Oh, nyusulan salaki nepi ka panggung make kaos lampu diduruk budak main hurung. Ada ting pae gitu. Ngomong salaki Allah usahana kitu tah. Ya jadi ngomong wae sia. Si Deden, Masya Allah. Ojan mah ojan teu beungeus teuing Den. Gede pemajikan Den pang sabarna aing, pang bageurna aing. Neangan anu sejen can tentu bageurna kos aing. Ieu ilah sia nguyahan sorangan. Aing sadar banget Den boga salaki pagawean teu bangsa ukur manjak apa pernah aing ngebeka nu mahal-mahal ka salaki. Ya, apa pernah aing mengenta no aneh-aneh ka salaki? Saya emang kan pernah. Kapan pegawaian manjak mah mun keur aya panggilan ngurunan aing boga duit.